Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi adina Mega Utami Dewi. Abdi bade meresentasikeun hasil resensi novel anu ku abdi bacaan nyaeta judulna Legok Nu Ngageugeuh Megokiar. Pangarangna Dadan Sutisna, pamedalna PT Kiblat Utama. Tahun medalna 2000 hiji, handal bukuna 50 hiji kaca, hargina 13.500. Novel ieu nyaritakeun hiji mitos anu berkembang di masyarakat nyaeta ngeunaan nu ngajagaan eta Megokiar. Si Emod jeung si Sadun anu penasaran hayang ngabuktikeun mitos yen anu ngadeukeutan Megokiar eta. Anjeunna bakal gering. Cenah di Megokiar teh aya tangkal anu hirupna entos ratusan tahun. Barudak teh jadi kainget ka Megokiar teh gara-gara aranjeunna meunang tugas di sakola jang akal kai anu deukeut sakola. Me sakola jadi ieu sarta ngajagaan alam sabab zaman ayeuna alam teh tos geus beuki rusak gara-gara ulah manusia. Cek bapana Simon, di Megokiar teh loba jurig jeung dedemit, tempatna sanget jeung gegeman hiji waktos. Mang Apin anu sok babantu di sawa bapana arek ngabasmi beuri. Anu aya di kebun bapana, sawa bapana teh deukeut jeung Megokiar. Tangtu wae si Emod teu nyanyakeun eta kesempatan, manehna tuluy minta izin ka bapana sangkeun bisa ngabantuan Mang Apin moro beuri. Sanggeus diizinan, tuluy manehna ngajak si Sadun. Meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos eta teh teu bener. Pas poe Minggu, manehna inggit ka Megokiar. Didinya si Emod jeung si Sadun takjub ningali tangkal Kiara nu jangkungna tur gede ka bina-bina. Tapi manehna tuluy balik ka imah. Panon poe keur majeunna ngorere. Desa si Emod jeung si Sadun meunang paceklik. Si Emod ngahuleung naha aya cai di dinya. Barang disidik-sidik ke si Emod, cai anu barejil tina taneuh teh siga kasedot dina jero kawas nama aya deui liangna. Emod jadi inget harita guruna yen tangkal kai nu gede geunaan keur nahan erosi jeung taneuhna deui geus apal di dinya aya cai. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan paku. Isukna urang lembur ngabring ka Megokiar. Urang lembur teu berayak keneh yen di dina teh loba cai. Ayeuna mah urang lembur teu aya anu sieun deui ka Megokiar eta teh. Ayeuna mah loba anu datang ka Megokiar kanggo nyokotan cai jang kabutuhan sapopoe di dinya. Jadi unsur ekstrinsikna dina novel ieu nyaeta basa anu digunakeunna loma, tapi basana tetep sopan teu kasar teuing basa anu dipake. Bisa nepi bisa nepi ka anu maca novel ieu. Sarana tina novel ieu ingatan orang yen alam teh penting pisan jang kahirupan orang jadi ulah dirusak. Sareng urang teh ulah percaya wae eta mitos sebelum aya buktosna. Sakitu wae nu ku abdi nu kusim kuring tiasa ditepangkeun sat acara nyuhunkeun